wilujeng wengi kapendak deui sareng urang doaan abdi Ibdal Fatu Arifin sareng abdi Arik Atalah di acara War Tahu Tempe. Ayeuna urang doaan bade nyarios ngeunaan kaayaan kamacetan anu aya di Jalan Cicurug. Kemacetan ieu disebabkeun ku ayana tangkal tumbang anu ngahalangan jalan mobil jeung motor anu liwat. Akibatna jadi aya kamacetan kirang leuwih 7 km. Supados leuwih jelasna bakal diterangkan ku reporter Lutfi anu aya di TKP. Atur nuhun ka Arik sareng Fatun anu aya di studio. Di dieu abdi bade ngalaporkeun ngeunaan kemacetan anu aya di Jalan Raya Cicurug, tepatna di Payunun Masjid Biru. Ayeuna tiasa tuh pamirsa tingali kemacetan anu aya di tekanan abdi. Kamacetan ieu kasupana kacamatan kamacetan nu parah. Mobil sareng motor anu bade ka arah Cicurug katinggal longsor. Ari anu bade ka arah Ciawi katingali macet. Parah sabab aya tangkal burak nu ngalahan jalan sareng teu sabaraha pengendara motor sareng mobil. Jadi ka pamirsa anu ti arah Cicurug anu bade mangkat ke arah Ciawi biasa lewat alternatif anu lancar nu aya lewat sesepan nyaeta Jalan Turba. Sakitu wae ti sim kuring ngalaporkeun kejadian ti Jalan Cicurug. Baik deui ka studio. Hatur nuhun ka reporter Lutfi anu saparantos ngalaporkeun ngeunaan kajadian kamacetan anu aya di Jalan Raya Cicurug. Mugia pemerintah tiasa masihan solusi kana kaayaan kemacetan nu aya di Jalan Raya Cicurug. Sakitu wae ti urang doaan Wilujeng wengi. Wilujeng wengi kapendak di sareng urang duaan abdi Abdurrahman Yafi sareng abdi Muhammad Rizky Zaini di acara War Tahu Tempe. Ayeuna urang duaan bade nyarios ngeunaan gempa bumi sareng tsunami anu aya di Palu. Gempa bumi di Palu nyaeta gempa bumi tektonik anu ngakibatkeun tsunami saluhur 40 meter. Akibat ti gempa bumi sareng tsunami nyaeta nimbulkeun seueur korban jiwa sareng karuksakan di mana-mana. Ayeuna urang saksikeun cuplikan video amatir gempa bumi sareng tsunami anu aya di Palu. Tiasa ku pemirsa tingali seueur masyarakat anu lulumpatan kaluar ti bumina ka lapangan sangkan nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Sabab tsunami jeung gempa bumi anu dahsyat, seueur bumi anu ruksak sareng mobil jeung motor anu palid kabawa ku tsunami. Akibat ti tsunami ieu oge nyaeta nimbulkeun korban jiwa 1424. 1407 jalma tos kapendak, sedengkeun 17 jalma deui teu acan kapendak. Kusabab kitu, hayu urang sadayana ngadua supados enggal rengse sadayana. Sareng mugi keluarga anu kenging musibah tiasa dipasihan kasobaran. Amin. Sakitu wae ti urang doaan. Wilujeng wengi.